Di kampus alhamdulillah paling tua bertiga. Profesor Khairul Wahidin tadi meninggal malam, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'afuanhu. Tapi sok sanaos abdi kolot kan alhamdulillah. Nyupiran mobil masih kusorangan. Aku duaan mahese. Menawi kurang lalaunan malah gogorowokan sapertos nu sanes. Daek we ngadengkeun sok untuk majid balik. Nunutan. Tete jeung morosot. Tali koloran Tiris ya. bener. Alhamdulillah. Ya menurut perkiraan jamaah teh kirang langkung 3.000 Amin. jeung nu teu hadir. Menandakan bahwa orang sukawarni kan sukawargi masih antusias terhadap dinul Islam. Nu dikhawatirkan tos daya girok, tidak ada semangat terhadap lillahi kalimatillah. Bapak Ibu anu sami hadir, bahan sumangem anu kahiji tujuan pengajian, yang kedua kenapa Rasulullah SAW Isra Mi'raj, yang ketiga hikmah daripada Isra Mi'raj, yang keempat kesimpulan, yang kelima parasmanan. Parasmanan hapunten abdi moal tiasa ngiring beri assalamualaikum kubat langsung mung supados praktis tiasa disiapkeun bae. Maksudna mah for all not for me, untuk semuanya. Ibu bapak hadirin sami hadir rahimakumullah. Pangaosan ieu dibentuk ku sababaraha dawuhan masuci. Nomor kahiji Al-Lauf 197. Nomor kedua pangaosan ieu dibingkai dengan surah Al-Isra ayat 90, saya tulis tadi dengan 92. Nomor ketiga adalah dibingkai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Judul pengawasan Isra Mi'raj dan implementasi. Implementasi artinya pengamalan. Peringatan Isra Mi'raj sering setiap tahun. Malah setelah Isra Mi'raj nanti setelah bulan Rajab baris sumping bulan barokah nyaeta sasi Ramadan. Parantos aya pengumuman di Kementerian Agama Pusat Jakarta, ibu-ibu urang Sukawargi insyaallah saurna saum dina tahun ayeuna baris jatuh dina tanggal 1 Ramadan. Mumawi mudah-mudahan eta nu manglu kursi sing dipasihan kasabaran. Amin. Mun urang mah tita tadi punten biasana ngahesekeun sareng abdi teu kenging terlalu serius. Ya Bu, jangan terlalu serius. Oh. Terus ke hareup. Nah, kok saya kira. Aduh. Enakeun. Enak asarek dicukur. Nyangem sareng abdi jangan terlalu serius bisa setruk. Pokoknya saya mengajar di kampus itu memakai joyful learning, artinya pembelajaran yang menyenangkan. Kebetulan saya dosen psikologi pendidikan, keun nanyakeun dia. Ada seorang psikolog namanya Dr. Psikolog Kaufen, orang Amerika, tapi aslinya orang Cisompet. Terus ke Yunani
Itu kata si Kauman, sahabat jalma nu hirupnya terlalu disiplin, terlalu dinas, terlalu serius, itu bahaya. Dan orang yang gembira hidupnya akan mengurangi ketuaannya 37%. Pokoknya dijamin orang Sukawargi nu harasa seuri pasti tarereh modal. Namun sabab tidak enjoy ini apa. Pokoknya dagang untung tertawa, dagang rugi tertawa, salaki beger tertawa, pemajikan nyolowedor tertawa, anak nakal tertawa. Teh normal. Para hadirin anu sami hadir. Pengajian ini adalah pendekatan sejarah. Saya tulis di dalam surah Al-A'raf ayat 176. Pak Susil kososo la'allahum yatafakkarun. Ekspos sejarah supaya mana bisa berpikir. Anu maca sejarah bakal uninga karena pelaku sejarah. Upami parantos uninga karena pelaku sejarah bakal mencintai hasil sejarah. Siapa pelaku sejarah Isra dan Mi'raj? Kangjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang lain tidak diberikan mujizat Isra dan Mi'raj, cuma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ingin tahu sejarah kebangsaan Republik Indonesia, maka harus dibaca sejarah nasional. Yang tahu tentang sejarah perjuangan bangsa, insya Allah mual dolim terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Sabab merdeka Republik Indonesia lain pemberian dari orang Jepang, bukan pemberian dari sekutu, tapi hasil perjuangan masyarakat rakyat Indonesia tahun 1945. Hanya kal abdi kabahuwur teu acan lahir, jadi sabada merdeka saya lahir 7 tahun sabada merdeka. Malah ingat abdi keur dilahirkeun teh ceurik da. Harita keur dilahirkeun teh poe Kemis jam 8 tahun 1852 abdi borojol oa abdi ceurik. Aya nu nanya kunaon maneh dilahirkeun ceurik, aya sababaraha faktor. Kahiji, abdi ceurik borojol lahir sieun agama Islam teu aya nu ngabela, sieun negara Republik Indonesia aya nu ngadolim. Sieun kadua, abdi borojol lahir teu kuat sieun ningalipun bapak. Barang ditingali jemos ka dieu, godegna panjang, jangetna panjang, abdi sieun sabab tutuman bapak sabulan memeh lahir nu ngalongok abdi teh gunul. Para hadirin sadayana nu sami hadir nuwi abdi ceurik keheula jeung gatel dasar ngaji di leuweung. Ieu kabita kudu udud udud kade udud teh jang santri eta teh aya dina kitabna. Inna min sa'adatir rajul, sebagian tina kabagjaan hiji lalaki idza calaka alal kursi, di mana calik luhureun kursi, pasorol kopial aswad, maka sor kopi hideung wal ududa jeung udud. Pa ududuhu laesa jaroma wal bakoa. Ududna teh lain jarum lain bako, walakin al magnuma. Tetapi magnum nu matak tadi yang ajengan langsung ke abdi mere rokok 2 bungkus. Ngan malam kamari di Kuningan mah mere nu balik teh 5 bungkus. Ieu punten. Didugikeun sate supaya ada kesamaan di dalam menyebarkan visi dan visi perrokoan. Punten li anahuma karena udud bako jeung jarum eta teh yarisani matak ngawaris duanana albat koa kana batu.
waat lal halki jeung matat atel tikoro. Jadi alhamdulillah. Dan udud siapa yang mengharamkan karena udud sok bejakeun dalilna. Eueuh. Nu udud paeh nu teu udud modal. Sarua. Malah nu udud mah ya kaistimewaan jan. Nu udud biasana bakal salamet tina diudag anjing edan. Sabab nu udud biasana boga penyakit hampeg jeung eungap. Keur diudag anjing eungap cimogo. Anjing ngartieun jalma cimogo disangka dongko rek mulung batu. Ngabret teu tulus. Di hasil penelitian. Kadua tukang udud bumina aman moal kaasupan bangsat sabab sapeuting batuk tuluy. Nomor katilu tukang udud bakal engal pepenak sareng Allah. TBC pae. Nomor kaopat tukang udud mah ringan panyakitna ukur paru-paru. Komo notara udud mah rupa-rupa. Jadi mending keneh udud dah. Matak langsung panitia mere udud tapi kakarek dua. Ya punten beungeun ya. Ulah dianggap heureuy. Oke, wingkeun. Tujuan pengajian membaca sejarah untuk memajukan pondok pesantren, memajukan pemerintahan desa, memajukan kampung urang sadayana. Menawi naon sababna eta budak batur ngaji kalah karena rangtung. Reka mana eta? Cicing. Sok awewe ini ti heula can geus ngaji, mudah-mudahan datang ka imah sing bareuh sabelah. Naon ata? Lalaki balik ti heula kaluar bae sing burut. Sok rek dipuma. Ulah disamakan ayeuna. Udah cobaan heula. Ulah cicing wager. Cenah yang pipis sok we didinya. Ini judul ini sebuah analisis pemikiran saya alternatif dalam rangka membentuk kepribadian orang Sukawargi di sini adalah supaya beriman, kuat imannya, pandai bersyukur, kreatif dengan Rajaban ini harus kreatif. Ari kreatif teh aya kahayang anu positif. Keur mah urang mah sagala teu boga ngedul kebluk teu katulungan. Unggal poe nguseup disusukan. Eta mah nu nguseup disusukan ka ciri jalma kebluk adingan kudu atoh boga salaki tukang nguseup sabab khusukna alus. Khusuk nempok kukumbul nepi ka saeus. Tukang ngubat. Nepi ka aya tukang nguseup palus-alus upan. Upan aing pang alusna kakarek dipintir-pintir celok kiriwil. Cek nu hiji deui aing mah komo kakarek ge useup di kana upankeun eta cek lauk geuwat aing lapar. Ai cek nu hiji deui komo aing marek nguseup poe Ahad lauk Jumaah geus nanya. Ek tulus nguseup moal. Mawih deui. Da eta para hadirin sadayana. Nu mawi kreatif. Yang kedua profesional, orang dia hasil pengajian harus aya kabisa. Ndak usah jadi profesor, abdi mah jadi sote kahiji kagok kadua hayang. Hadirin, ndak usah jadi doktor, hapunten diralat lain dokter tapi doktor S3 ya. Ari dokter mah tukang ubaran. Ngan lamun bisa dina pangajian mah gelar akademik teu kedah dibaca. Sabab gelar akademik teh kaitanana sareng pagu peraturan pemerintah. Jadi kalau profesor doktor satu SKS memberikan materi itu harus lebih jangan kurang dari 8 juta rupiah. Jadi kalau 2 SKS ini 2 jam harus berapa? 16 juta. Jadi bangkrut engke. Jadi terkedah disebut dengan kulantaran kagok geus disebut mata panitia harus bertanggung jawab. Punten-punten ieu ulah dianggap heureuy. Para hadirin sadayana profesional
harus ada kabisa, tidak usah menjadi konglomerat, yang penting ibu aya kabisa. Jangan mau jadi tukang tani lamun ilmu pertanianana teu acan nyampah. Aya nu melak sampe hadirin hayang loba tangkana sajengka jadi moal. Jadi da dijamin ku Allah. A antum tajra'unahu am nahnu zari'un? Engkaulah yang menanam atau kamilah yang menumbuhkan. Tapi lamun sampe jarakna sajengka 8 bulan beutina mun dicabut silih rengkas dia. Pabelit sabab adek teuing. Abdi di Cirebon dekat kampus gaduh rorompok 2 keun bete nanyakeun ge. Nu kahiji adirik Ciperna, nomor kedua di Jalan Kandang Frau. Nah eta mah halamanana teh 45 meter ke 15 meter. Ku abdi di Pelakan Sampe subhanallah di tengah kota Kesambi. Deuk da urang kampung abdi 60 cm sanes carita euceun 8 bulan sampai dicabut betina segede-gede orok bajing. Naon sababna profesional, artinya keahli segala macam. Ulah waka jadi tukang dagang lamun tak hadirin sadayana teu acan nyampak ahli perdagangan manajemen, maka harus gatel deui itu. Eulah ieu kunaon. Atul. Terima itu dah. Efek magnum. Allahu Akbar. Kurang. Lumawi para hadirin yang terakhir lewat Isra Mi'raj ini dalam rangka pembentukan akhlak yang disebut dengan karakter building. Karakter building adalah penting. Lumawi Sauki Bey orang Mesir nu asli nate nyata orang eta Pulang. orang Bayongbong. Innamal ummamul ahlaku ma bakiyat wa in humu dhahabat ahlakuhum dhahabu. Regejeugna satu negara tergantung kepada ahlaknya. Lamun ahlaknya alus maka negara akan beres roes. Lamun ahlaknya jelek para pemimpin dan rakyatnya maka tunggu tanggal kehancurannya. Hapunten anu kasuhun ibu di kampung tepati karaos, tapi ayeuna negara Republik Indonesia walayahya walayamut, hirup henteu pae henteu. Dari segi ekonomi Indonesia sekarang sedang murat-marit. Dari segi jajahan yang tidak langsung Indonesia sudah diambang kehancuran. Harus kita lebih hati-hati. Berapa hutang Indonesia ayeuna? Ini sudah transparan. Hutang Indonesia dugi kapoe kamari adalah 7.500 triliun hutang kita. Ini luar biasa. Siapa nanti yang akan tanggung jawab? Mawi presiden yang baru harus berani benar-benar merombak dari segi ekonomi. Doakeun abdi jadi presiden Republik Indonesia. Amin. Abdi jadi presiden pesantren ieu rek disubsidi 5 miliar ku abdi. Amin. Balai desana rek dibangun 10 miliar. Santri kabeh moal Kosimalayar udunan rek dibebaskeun free. Ngan biasana calon pejabat nu teu heula loba janji biasana mah 10% bohong, 80% wadul. Nu mata sahabai calon bupati, calon presiden, calon lagi menteri, calon-calon yang lainnya wali kota nu loba janji ti heula ulah didenge ku ceuli tongengan ku bujur. Jadi perwah dulan ngungkul yang ngarekrut sora ngungkul baik kasih ngungge moal ka dieu deui ieu. Hadirin saya sama-sama saya korup pegawai negeri, sama-sama saya juga adalah aparat pemerintah negara. Mudah-mudahan hukum di negara Republik Indonesia berdiri dengan tegak. Mudah-mudahan si Sambo hadirin sadayana hukumnya yang yang paling dikhawatirkan hakim dan jaksana minhum masih keneh di golongan manehanana nepi ka manage hukum tidak akan berdiri tegak. Dupi pengajian di dia tos biasa kieu kan
pas biasanya balik cara dibere Cihaneu. Yo saya geus biasa. Geus pun senapae ngacung. Ulah tuh. Kunaon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj. Bapak Ibu tingali dina surah Al-Isra, saya sengaja tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya, hapunten mau alus nama mau dikeluarkan tadi pujang Haji Salman. Haji Salman. Yo abdi kantos tahun 87 ngiring MTQ bidang tilawah, alhamdulillah juara 2 tingkat RT. Peserta nangan tiluan. Ya masih kodir teu datang. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Allah. Jadi persoalan Nabi Muhammad di Isra Mi'raj ada 2 kejadian. Yang pertama adalah persoalan internal. Cici gitu kan. Biasa gitu. Yes. Kata tuluyan seri teh. Kata kanyut. Karola deh. Persoalan internal, yang kedua persoalan eksternal. Naon persoalan internal? Nabi dina tahun 617 Masehi di kantun ku bojona Siti Khadijah merasa ketinggalan, merasa kehilangan. Naon margina? Sebab Siti Khadijah selain daripada istri Nabi, figur perjuangan Rasulullah SAW, sekretaris wahyu itu Siti Khadijah. Numawi nalika beristrikan Siti Khadijah, Kangjeng Nabi teu nikah sareng istri sanes hiji we Siti Khadijah sabab fokus mengumpulkan Al-Qur'an. Maka tidak ada hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Cacakan nuju nikah yuswana sangat tebih, yuswa Kangjeng Nabi 25 tahun, Siti Khadijah mah 40 tahun, boga budak 2 mantan Abu Halah pemuka Quraisy. Ieu contoh yang utopis. Mudah-mudahan ya Allah santri lalaki kabeh sing mareunangkeun rana kolot. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mugi Gusti ngaijabah. Tapi nalika Siti Khadijah mau 617 Masehi pupus, Kangjeng Nabi menjelang hijrah ke Madinah, nikah Kangjeng Nabi sareng Siti Aisyah. Istrina Siti Aisyah 13 tahun, Kangjeng Nabi 50 tahun. Ieu ge contoh yang utopis. Mugi-mugi Gusti parawan gadis urang dieu kabeh sing mareunangkeun aki-aki, mugi Allah nang tayungan. Mun aya aki-aki nanyaan ulah ditolak, mangga aki abdi tarosan, abdi tikah, abdi ridho ikhlas keur korban merdeka. Asal abdi pangmeserkeun mobil weuteuh kitu we. Geus dipangmelikeun mobil weuteuh, ajakan jalan-jalan ka kota Garut, beh ditueun bayombong di tetelar sawah, turun cekek aki-aki. Aki-akina alungkeun ka kebon waluh, mobil bawa deui ka Sukawati. Insyaallah dihukum. Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam numawi Kangjeng Rasul dina tahun 617 Masehi di kantun ku bojona 618 masih pupus pamannya Abu Thalib, tahun 619 pupus kakeknya. Dengan meninggalnya 3 sosok manusia, Nabi kalintang sedihna numawi dina sejarah disebutnya adalah Amul Huzni. Kawuwu yang kedua yaitu eksternal, yaitu dari luar, maka diturunkanlah ayat ini. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana fil ardi yanbu'a. Muhammad cek kafir-kafir Quraisy, kami moal iman ka maneh
salila maneh can nyieun mata air di tengah-tengah padang pasir nu gersang keluar mata air, lamun maneh bisa nyieun eta sumur kami rek iman ka maneh. Terus yang kedua, awatakuna laka jannatu min nakhili wa inabin fatufajjirul anharo hilala tafjiro. Arek kami iman ka maneh Muhammad, tapi maneh sok nyieun kebun kurma jeung anggur, tengah-tengah kebun kurma anggur ada air yang mengairi yang subur, yaitu merupakan irigasi tafjiro dengan memancar. Terus yang ketiga, autus kitos sama atau air pun datang. Ya iya, aya kopi hideung nyuguhan kanu kasurupan. Nah, punten sok eta hideung saya da ngan akan masuk luwak white coffee. Luwak white coffee teh eta teh bahan komoditi anu bohong tapi ngeunah. Abdi meuli luwak white coffee dipesek bohong careuhan. Kopi kapal api dipesek kapalan. Ngan hiji iklan TV nu jujur bener, iklan sarung cap gajah duduk eta mah bener, dibukakeun sarungna nolol tulale. Itu udah Allahu Akbar. Itu ya Allah. Para bapak, anu terakhir peminta orang Quraisy arek percaya cenah Muhammad kami ka maneh, tetapi autar kopis sama atau maneh bisa naik ke langit kami rek percaya. Mata Kangjeng Nabi di SK-an 27 Rajab tahun 621 Masehi, Kangjeng Nabi diisrakan, dimi'rajkan, merupakan mukjizat yang terbesar. Sakitu bae panginten pangaosan margi abdina teu patos sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo babak kahiji. Ayeuna urang teraskeun kana babak kadua. Teraskeun ieu teh? Teraskeun. Sawios rada wengi? Iya. Wios mubalik paeh? Iya. Para hadirin sekalian. Yang terpenting peringatan apapun implementasi adalah pengamalannya. Isra Mi'raj adalah suatu kejadian peningkatan amal. Isra Mi'raj yang merupakan hasil Rasulullah SAW dalam Isra Mi'raj adalah sholat yang 5 waktu. Maka dina bararaga ngabentuk kepribadian sama membentuk kepribadian masyarakat. Hadirin sadayana kurang cobi-cobi diskusikan, tapi diskusi secara tertutup ulah aya nu nanyakeun. Fungsi sholat diantaranya ada 3. Sawios nu 3 lamun dibahas hiji-hiji. Sawios rada wengi. Sawios mubalik gripu. Nomor kahiji adalah sholat tazkiyatun nafsi, artinya mengklirkan dan membentuk kepribadian jiwa yang paripurna. Yang kedua adalah tazkiyatul ijtimaiyah, membersihkan hubungan internal dan eksternal, hubungan sosial. Dan yang terakhir adalah sholat tazkiyatul fikri, adalah untuk membersihkan pemikiran manusia. Sebab ku Allah urang dipasihan alat anu paling potensial, yaitu pemikiran yang disebut otak. Kalau otak bermain, insya Allah kopi hideung diganti oleh luwak white coffee. Sebab mempunyai otak. Terus tadi dia kan susu biasanya. Kita karena susu. Ieu teh obat tunuh.
Oh, tunuh cenghar ngan puyeng anger. Nah, puyeng mah biasana sok cageurna teh kuyakul biasana. Mun ieu mah biasana teu kenal. Ieu mah biasana sok cageurna teh kuyakul. Sabab sayangilah ususmu. Jadi goreng usus kaluhurna puyeng. Nah, sok cageurna teh kuyakul. Ulang. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Surat naon eta? Surat naon yang? Surat Al-Qur'an. Yang sholat adalah teristimewa mampu untuk menangkis fahsya, kagorengan jeung papada umat, kagorengan jeung lingkungan. Insyaallah anu sholatna bener mata kudu ditingkatkeun 3 kecerdasan, 3 kebersihan. Nu sholatna bener insyaallah jeung dulur bakal akur. Lamun lalaki anu sholatna bener moal weaan jeung pamajikan batur. Anu sholatna bener awewe moal weweaan Instagram, Facebook jeung salaki batur. Anu sholatna bener insyaallah moal munah minah bates taneuh batur. Anu sholatna bener insyaallah moal gibah ngobrolkeun kagorengan batur. Lamun negara pemimpinnya bener insyaallah hadirin sadayana moal daek korupsi ngadahar rakyat, ngadahar duit rakyat. Betul. Lamun ta polisi sholatna bener insyaallah moal nemak ajudan sorangan. Ajudan sorangan geus ditemak komo batur hadirin sadayana. Hukumanana saumur hidup malah aya gerakan di bawah tanah saurna si eta harus dibebaskan. Meureun rame mah hadirin mun dibebaskan. Allahu Akbar. Mata urang omean heula salatna. Nu salatna bener akan tazkiyatun nafsi, membersihkan diri. Kenapa? Sebab as-shalah ya doa. Salat adalah merupakan doa. Insyaallah nu salatna bener bakal banyak zikirnya. Ala bidzikrillah tatmainul qulub, dengan zikir akan tenang hati. Numawi ibu dagang tekedah gede modal, nu penting payu. Ku dikir bakal dibere katenangan. Lamun dagang hayang payu abdi gaduh syarat-syaratna. Hiji mun dagang hayang payu kudu aya nu meuli. Supaya aya nu meuli hargana ulah sok mahal teuing. Mun batur ngajual minyak goreng 14.000 di urang mah jual 4.000. Kadua tempatna kudu strategis, ieu mah dagang di tengah leuweung saha nu meuli. Nomor katilu performance, penampilan. Ieu mah dagang pecel, leho kana bumbu. Saha nu meuli. Baju tukang dagang mah kedah rapi ulah kawas BSI di abdi. BSI dagang surabi di Parapatan SD sareng Balai Desa setengah genep geus manco ngageberan surabi. Aya di samping jatun luhureun tuur dan aya diukna jojodong gitu. Aya jebul si Yaya pemuda meuli bari nangtung rete cenabi geuning surabi gede. Ai cek di oyo teh cenah pugu keur murah beas euy. Pugu si Yaya mah kana luhureun jojodong. Cenah bi geuning surabi kembung. Pugu alus ngekem euy. Ditempo deui ret deui cenah bi geuning surabi bet sisina harideung. Pugu cenah tarik teh sun. Tutung tarik teh sun. Muron eueuh tanyakeun deui cenah bi geuning surabi bet suukan. Mana aya eta luhureun jojodong.
Ageng. Itu adalah bukan cerita di Cijulang Pangandaran. Teu percaya susul tadi itu ngan jauh geus lah mending percaya. Para hadirin sadayana, Yakul datang. Yakul mah obat puyeng tapi obat seueur mah okari suwit. Ulah hayo wae. Ulah hayo wae anu disebut tapi bangkrut. Repe. Antep be. Antep. Allahu Akbar. Tuh katingali kapan ibu-ibu ceria. Pokoknya nu teu bisa ceria mah geus kareh modar tadi saya. Jadi aya nama ibu pamilih nu naros teh wayahna kena diawali dengan gumujeng. Ibu mereka mana? Mereka Cikajang, jangan kena gitu. Bapak mulai itu mana? Di Cisurupannya. Kudu gitu. Insya Allah bakal disangka jalma. Allahu Akbar. Ibu sadayana, sholat itu akan membersihkan jiwa dengan banyaknya zikrullah. Nu zikir kalau insya Allah bakal dikasihan ketenangan jiwa. Beunghar hatena. Ibu insya Allah. Nu beunghar hate dahar jeung uyah ge asa jeung garam. Tapi nu miskin hate teu kaok tatangga. Omean imah urang boga penyakit jantungna. Tatangga nu meuli kongkorong nu meuli kalu urang TBC. Malah di abdi aya awewe tatanggana meuli motor, awewe tatanggana ngalinur sapuputing keur hees. Sumutna cacang. Leungeun ngopepang asa ngagasan motor. Nang keur hees. Teu karasa gigireunana. Manuk salakina tepak gurung sabab kepencet. Kepencet sabab geus hadirin sadaya disangka personel. Itu kejadian. Maka ku salat musuh insyaallah bakal tenang jiwa. Para bapak, yang kedua adalah salat ini adalah akan membentuk hadirin, yaitu apa yang disebut dengan lemah lembut. Sholat adalah mengakibatkan lemah lembut sebab doa dalam sholat membentuk kepribadian yang lemah lembut. Ibu lemah lembut ke pribadi, artinya lemah lembut ke pribadi, kedas, sering bersolek. Ibu yang bersolek itu bagus. Usia tidak menjadi masalah. Titik Puspa 87 tahun tapi bagaikan OSIS SMA kelas 2. Masih seger. Abdi 70 tahun tapi gelut jeung aki-aki nu setruk masih kuat. Ayeuna engkas. Kol bisa nanaon. Sebab joyful learning pembelajarannya. Hadirin saya dapat rencangan sama Profesor Suhaib di kampus hadirin saya 70 tahun gigi geus metik kabeh. Khawatir geus metik gigian. Tapi ngoper gampang, ceklek. Abi masih utuh lain agul kupayang butut. Oh, ngegel baut tina ongol-ongol masih kuat. Hadirin saya, apa modalnya? Tidak pernah saya bingung. Karena bingung tidak akan menyelesaikan masalah. Hadirin yang berbeda. Pokoknya ibu seserian di mana ogenan lah. Karena disebut jalma edan ge. Nu penting ibu gembira. Lemah lembut kepada sendiri. Sok ibu sadayana. Di abdi ayah ibu Sukarsi usia 80 tahun tapi masih yes. Sebab kemana-mana dia pakai gincu dan lain sebagainya. Pokoknya hebat. Sok orang dia biomoh. 85 tahun bersolek, make shadow, make Mirabella. Sok muatu juga barongsai. Bapak hadirin saya. Nu penting mempersolek ibu. Sing kira-kira pirsepeun caroge tas bulan Rajab teh. Ulah pika keheuleuan salaki idanador ka sarotka di mana melihat istri itu mengembirakan. Ieu mah awewe hudang sare buuk pinuh ku kapuk. Ciluh sagede takoka. Ai seuri siki cengek 7 likur.
Kekop nongeng berbuk hitut. Eta korong sakada gede kiripik. Cik atuh sing urang Isra Mi'rajkeun kal tingali ku caroge pibetaheun. Mun lalaki sarua di lalaki ulah ngurus jangot teu di daun kumis ngorobyong ka dieu unggal nginum sing raikeun. Geger unggal nginum gelas bau peda. Puguh pedana nyangsangna kumis. Tapi di keru tahun jangot akang aya jangot mah eta mah sunnah Rasul. Ciri na muslim eta teh jangot. Abdi ya kawitna mah jangotan kan sakieu da panjang. Ngaji ka Indramayu kakareken naik kana panggung eta jamaah pemuda. Nempo jangot panjang kan. Bebe aing disebut mek. Untung teu ditubruk kan. Lemah lembut di dia aya guru Fabima rahmatin minallahi lintalahu walau kunta faddan ghalidul qalbi lang faddu min haulik. Karena rahmat Allah kudu leuleus jeujeur liat tali kacaroge kudu bahasa teh pingareunaheun ieu nu kudu di Isra Mi'rajkeun asih salat insyaallah bakal lemah lembut. Lamun ngadenge lamun nampak telepon si kira-kira pirsepeun salaki ulah pirusuheun halo sareng sai sareng papa sumuhun ayah iraha bade muli Karumatullah tak gitu mama iraha bade muli. Dengan bahasa yang begitu akan menambah gairah kehidupan insyaallah. Bahasa matak dina hadis Nabi mual aya ahaputen aya 4 rupa awewe calon penghuni neraka. Di antaranya mar'atun badiyatul lisan ala zaujiha awewe anu goreng ucap ka salakina. Lewat salat Isra Mi'raj bahasa urang Isrokeun sareng Mi'rajkeun. Aya guru di dieu, aya guru ulah jadi guru sospol, sosoromot popolotot. Di abdi Palimin lain ngupat ibu keur ngajar PKN pendidikan kewarganegaraan kelas 4. Kakarek diasup geus ngagebrak meja. Dengeun. Budak kabeh gempa bumi. Ngadek-dek. Nu dihareup nu ditanya teh si Kasim otakna rada lemah. Cenah jawab pelajaran minggu kamari nu teu bisa nangtung kahareup. Si Kasim beuki ngadek-dek. Saha anu nanatangan tek proklamasi baheula rek merdeka saha? Kasim? Ah henteu abdi mah. Cenah lahir ge acak. Tapi Palimin geus suri eta. Si waduk macam balik eta ngengkeung suri. Bebeja ka kolotna cenah abdi disangka nanatangan tek proklamasi. Kapan cek guruna cek kepala sekolah cenah kunaon si Kasim balik cenah ditanya nu nanatangan tek proklamasi kalau nyebut abdi mah henteu. Coba kali itu diklarifikasi lah makanya bapana teh jeger kumaha mun sakola urang diduruk datang kali itu teh teu ka imahna bapana keur meulhan suluh. Assalamualaikum salam ieu ramana Kasim sumuhun eta guruna sumuhun. Laras cenah tadi bapak nanatangan nyangka nanatangan tek proklamasi kapun anak proklamasi kapun anak teu nyambung di dia eta dituluykeun sabab teu nyambung geus bisa kitu. Tadi akibat daripada sospol lemah lembut terhadap lingkungan. Ibu mangga orang Isra Mi'rajkeun di bumi ndak usah mewah-mewah. Yang penting adalah rumah itu ada bunga-bungaan yang mantap. Lain agul ku payung butut kan. Abdi nembe 2 sasi di kantun ku pun bojo jadi abdi teh duren gitu. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'afana. Saya bangga sama istri saya seorang PNS juga ustazah. Bojo ngawulang tafsir Jalalain, ngawulang mutarul hadis, ngawulang lagi kitab-kitab yang lainnya. Dan dia adalah guru SMA Negeri 1 Tasikmalaya yang satu-satunya di SMA yang gelar doktor.
Alhamdulillah dokter dari UIN Bandung, itu istri saya meninggal kemarin baru 2 bulan. Mudah-mudahan beliau diterima amal ibadahnya. Amin. Jadi saya kesini dalam rangka mencari pasangan hidup. Siapa yang mau ke profesor tapi sudah pensiun? Siapa? Ada nomor HP-nya di Jang Haji, insya Allah tinggal WA saja, cukup yes gitu saja. Cukup saja yes, hanya syaratnya hapunten rada abot Pak. Syaratnya hiji cantik sekali. Abi goreng patut gitu. Cantik sekali. Yang kedua ustazah ataupun qoriah. Yang ketiga sanggup mengabdi di pondok pesantren saya full 24 jam. Yang ketiganya tidak punya anak leutik. Hadirin saya. Budak leutik maripu geus aki-aki ke rumah kaganong budak. Punten Pak. Yang bisa, yang ada minat silahkan. Ini duren tapi bukan durian. Beda durian. Di Cikurubuk di pasar aya jana tilu, Sahaji Munah, Ciis, Ciida. Aya jebul teh duren urang Mangku Bumi. Cara ida duren mangkoko. Duda keren. Aya cek Haji Ida lain durian. Naon sih durian? Duda ripuh anjing. Kita ambil lain kolot di pasar yang kokosean. Karena teh budak nu sok unyang anjing teh sok kabawa ka mana teh. Aya di dieu sok itu? Aya budak ya pokoknya di dia saya di sana ada. Ini pulpen anjing. Minta udud anjing. Tapi dibimbing anjeunna ku ustad, akhirnya jadi soleh. Nah, rek sholat maghrib geus ngajajar 4 jajar hari imam nu biasa teu aya. Kabeh pada aremu udah karolot wungkul. Eta budak anu tas pemuda nu baheula sok unyang anjing teh ditunjuk Kang. Sok cenah ka hareup jang imaman. Macenah abdi mah tara biasa nya ameh tutur sok bager ngimaman. Nya alhamdulillah eta budak teh daekeun ka hareup. Nya we babacaanna lagi rada tanteng tongan bunga kolot oge. Eta nepi kana ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Eta eueuh nu amin duka teu kadengieun ku jamaahan eueuh nu amin. Akhirnya teh manehna meureun keuheuh capek-capek mali ka tukang amin anjing. Bisa karena biasa yang jelek begitu. Para hadirin saya hormati, pondok pesantren di sini adalah untuk membentuk kepribadian siapa saja siap untuk mengimami anak-anak. Maka di pesantren abdi isya taraku abdi taraku ustad, dibiarkan sholat isya giliran anak-anak santri yang imamin supaya mereka satu paket imaman sareng doana. Alhamdulillah hadirin sadayana. Latihan mubalig diantep ku abdi sok tara ditempukeun abdi si era sanajan aya nu maca hadis pabaliut malam Jumat saudara-saudara nyiar ilmu hukumna wajib Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam sasauran thalabul ilmi faridatun ala kulli syai'in qadir. Keun bae da kudu diajar. Murid santri di sini mudah-mudahan hadirin sadaya masih eksis keberadaannya. Dia lemah lembut terhadap lingkungan, lemah lembut terhadap lingkungan, bunga-bungaan wanita itu keindahan ibu. Sok abil goreng-goreng ge rorompok lain ago tingali gaduh 16 macam bunga, mulai daripada aglenium, terus adenium, terus gelombang cinta dan lain sebagainya. Wah, kenapa? Itu menandakan adalah keindahannya hati. Sebab istri saya pencinta kembang. Itulah lemah lembut terhadap lingkungan. Teu aya we kembang-kembang ya cau di potan naon tadi. Dia bisa bangsana. Yang penting rumah ndak usah bagus. Rorompok abdi pangbututna dibandingkan sareng bumi nu sanes hadirin sadayana. Ya dosen ya pondok pesantren saya tidak memerlukan rumah. Sabaraha kali mah cek urang ganti imah urang nyieun nu rada heden kawas batur lah cenah ulah ieu ge can rugrug mah ulah tahun 84 nyieun sasaungan nepi kana can diganti.
atuh ceng urang kas batur we mah da aya ieu duitna atuh lah moal cenah naku naon bisi we cenah ke imah alus dak 2 miliar pangusina 1,5 miliar aing paeh mah pake kawin deui jeung awewe sejen eta analisa anak kadinya Kang nya bener tapi ayeuna geus maot meuteun rek diomean we da bisi aya nu ngora bisi aya urang Sukawargi nu mileuleheum ka abdi do kaditu jig datang ai teh era mah para hadirin sarjana anu sami hadir. Nah ini nomor ketiga menjauhi alat tercela, makanya sholat akan menjauhi alat tercela. Ulah takabur hadirin sadayana, ulah takabur. Sholat justru akan menjadi tawadhu. Aya nu takabur ku kageulisan, geulis mah ayeuna mudah-mudah keneh pun bojo keur anyar pruk nikah persis seperti sehari ini. Aduh. Ditinggali pinareup kaos buah labu nu kakarek mekar. Tapi kamari memeh pupus pun bojo pun sarenang karap da rata we kawas enom. Jangan toh. Kawas enom. Ceplok enom. Eta malam Jumaah di obeng Kang hese kapangih nyelap hanapun kelek. Eta ngajaran ceu dikenyot da kalah ka nyelap naon tuh. Bae hitung baso urat si kajang. Waman nu amilhu nu nakisu fil kholqi apalaya kilun. Aya nu takabur ku jabatan hadirin sadayana. Asa keur jadi pejabat anger we balik ka masyarakat papangsiun jadi rakyat leutik deui. Matak mun aya pejabat sombong ka masyarakat, antep datang ka masyarakat ulah diakuran siapa semua modar we. Modar kabeh oge pejabat modar lah nu beunghar kojor jeger paeh tukang teluh paeh kiai pupus kiai mah sok nyebut modar ka kiai mah teu bisul sakuriling awak sia. Oh nu jago di dunia mah kajaba awewe pangjagoanana. Sabab awewe mah bisa ngahirupan nu paeh, bisa maeh anu hero. Matak awewe kudu apal karena tipologi lalaki. Ternyata dirisetan eta lalaki teh aya 4 tipologi. Keuna aya budak ngora kita pembelajaran. Kahiji aya lalaki punya pandangan hidup. Ada lalaki punya pegangan hidup. Ada lalaki punya perjuangan hidup. Ada lalaki punya kenangan hidup. Cik menurut Ustadz mana nu pangalus natan? Lan? Lalaki punya pandangan hidup itu yang terbaik. Baru dipandang hidup. Karena ditinggal. Dak seuri pas apa? Kakek masa depan. Kakek masa depan. Allahu Akbar. Ai pegangan hidup mah eta mah hirupna teh kudu di naon ieu mah balon para diulah takabur hadirin sadayana. Aya nu takabur ku harta kekayaan. Harta mah aya batasanana ibu. Aya nu tarina beunghar jadi miskin, aya nu tarina miskin jadi beunghar. Sabab harta mangan ukur pupulasan. Ongko jiga nama beunghar, ongko jiga nama miskin tapi sangsara ayahnya. Ongko jiga miskin tapi sangsara. Terus puguh eta mah hadirin sekalian. Dia mana nyecep kana manuk. Tiis ngajilimir, sapi. Ngajilimir. Tadi narek di jas kuring teh tapi mesti gaya teuing. Allahu Akbar. Moal keun aya mah dakwah ieu Bu Hajina baheula mah mun tas di Cikajang teh sok geger nambah sagede kupa. Ini kupa teh mengkerut. Tawado. Ya bener. Awas beda yang tawado jeung tawadu. Ai tawado merendah diri, lamun tawadu tara mawa duit. Nah itulah ya. Jadi dengan
dengan sholat aku bener. Ini teh sok cager nate ku pokari suwit biasanya. Ayah hasud dengan sholat hasud urang hilangkeun ibu sadayana. Ari hasud teh rezeki ti batur hadirin sadayana hayang pindah ka urang. Aya nu hasud iri dengki pasantren ulah maju aya. Wayana mata kedah berjiwa besar. Ulah berjiwa besar. Berjiwa besar artinya tas belang hati. Turutan Rasulullah SAW ketika hijrah ke Taif. Sumping ka Taif Rasulullah SAW yang mau ngitengkan. Moal jam subaraya. Aduh, ya abdi di wagelnya melangkung ti jam 8. Di jam 10 mun aya wartos enjing abdi paeh kudu tanggung jawab. Anjir iki. Simut, enak simut. Nya udah nggak membantu di dalam mobil kan jaket. Hari pakai jaket sih, kawas norek ngalah odeng. Dan memang di Garut maki ya di aduh. Tapi kamarimu sampai di Cihurip terus ngegelembungin dalam legoknya. Cihurip mangan keur ngaji kurubuk teu bagong. Di Cihurip jadi nu ngaji teh orientasina teh eureun heula moro bagong. So terus ke Ustaz Anwar itu kan kakara keur ngaji di hadiran ku bagong. Cihurip Allahu Akbar. Tawas Rasul sumping ka mana hadirin sadana dumping ka Taif dibaledogan ku krikil-krikil tajam dugi ka Kangjeng Rasul kantos usulan ka Gusti. Ya Allah abdi teh capek ngembangkeun agama teh. Ya Allah abdi teu sangeup maka turun wala tahinu fi ibtiqail qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Muhammad namun maneh capek ngembangkeun agama batur ge sarua nu keheuleuan kana agama maneh teh capeun kawas cape maneh. Ngan cape maneh mah bakal menang rahmat Allah, batur nu capeun moal menang rahmat Allah. Ngurus pasantren hadirin sadaya capek, komo lamun teu aya dukungan teu stakeholder masyarakat anu aya sakitar. Kudu gembira Bapak Ibu di tengah-tengah lemur aya pendidikan pondok pesantren. Naon sababna ngarupakeun manbaul ulum sumbernya ilmu pengetahuan. Merupakan suatu misbahul munir artinya lampu yang menerangi. Tanpa pesantren wallahu alam hadirin sadayana sing emut kana jasa-jasa para ulama yang besar dulu yang mengembangkan pondok pesantren, yaitu diantaranya Sunan Kalijaga. Alhamdulillah Sunan Wali Songo yang 9 asal mulanya pondok pesantren merekalah yang mendirikan. Sunan Kalijaga, Sunan Mulia, Sunan Bonang, Sunan Ampel, termasuk abdi alhamdulillah Kang Incu Wali Songo katilu sebab pun aki asli turunan Sunan Kalideres di Jakarta Utara. Malah pun paman mah dugi kayaknya turunan Sunan Kalipucang di daerah Pangandaran. Nah inilah di pondok pesantren alhamdulillah hadirin sadayana. Wah, santri-santri wajengan Khair Afandi di mana-mana ada. Di mana-mana ada. Alhamdulillah jaringan alumni adalah sangat kuat. Termasuk abdi sanaos teu tuntas abdi di Miftahul Huda, namun abdi masih keneh darah Miftahul Huda sabab wa Khair Afandi Kiai Haji almarhum almaghfurlah itu bukan uaan ya uaan babasan tapi uwa salaresna. Sabab ramana wa Khair Afandi sareng pun bapa teh eta teh sarua lalaki. Jadi masih keneh aya katalian para hadirin sadaya sami hadir. Anjir. Ayo tulis deui eta waas nu awewe balik teh karicuk.
Tapi eksis we alhamdulillah caralik sama awe nu balik teu dijamin beureuh sabeula. Eta mah geus spontanitas, geus sistem eta. Sistem eta mah. Mun teh budak ieu kudu geus setuju. Aduh. Mengaduh. Ay, ngepet gitu teh jangan setuju hidup. Oh ya, siap. Dan memang ngareuna aku ulun mah sok komo keur BAP ulun. Antara bau gudang garam jeung bau BAP dihijikeun. Allahu Akbar. Terus yang terakhir lagi adalah kejujuran. Salat melatih kejujuran ibu. Salat melatih kejujuran. Tengah peuting urang keur salat sorangan. Allahu Akbar. Dan nu jujur mah sanajan tiris ya pasti wudu deui. Nah cenah aing mah kalah hehewotan. Tapi nu teu jujur keur salat serangan jabat tiris jabat peuting. Lah kudu apaleun ieu aing. Pasti salat itu ada dilanjutkan. Naon sababna? Salat melatih kejujuran. Apa yang disebut jujur adalah komponen hati yang direalisasikan dalam pekerjaan yang lebih baik. Tetapi sekarang aduh sadayana ya Allah ya Karim. Saur Kangjeng Nabi saya tu ala ummati sanawatun khoda'atun. Akan datang kepada umatku adalah akan datang tahun yang penuh kamuflase. Yusaddaqu fihal kadhib. Yang bohong sekarang sudah dianggap benar. Dan sebaliknya wa yusaddaqu fihal kadhib, yang bohong dianggap benar, yang benar dianggap bohong. Tapi sesuatu yang bohong tentu suatu saat akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sadayana, kasus sekarang yang sedang berkembang dan sedang masih diadili. Ku Allah geus diboretekeun hadirin sadayana. Abdi sanes awon sangki boteng kilometer 50 ge balada si etanya. Allahu Akbar. Ku Allah tos diebrehkeun hadirin sadayana. Sabab qad ja'al haqqu wa jahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Yaitu kebenaran itu adalah akan bisa mengalahkan kebatilan, dan memang kebatilan adalah akan hancur suatu saat. Dumawi para sedereksan, bentuk kepribadian kita yang jujur, jujur dalam perkataan, jujur dalam tindakan, dan jujur dalam ide, dalam konsep dimulai daripada sholat yang benar. Dan yang terakhir adalah menurut sholat ini ada tazkiyatun nafsi, adalah kelapang dadaan. Kelapang dadaan artinya ketenangan hati. Nah, sebab kalau sudah tenang hati beres. Hati senang walaupun tak punya uang. Oh, hati senang walaupun tak punya uang. Begini nasib menjadi budak. Mereka nyanyi atau mereka ngaji ada di. Pokoknya nama ibu ketenangan jiwa. Ada caranya bagaimana jiwa supaya senang. Kahiji kalimah thayyibah jangan kita tinggalkan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Insyaallah diri kita akan tenang. Yang kedua ibu, aksiru qiraatal Quran. Perbanyak membaca Quran. Wengi ayeuna urang MOU di Narajawan di pondok pesantren di dia, ibu urang janji ke Allah. Sok sadayana. Ya Allah. Abdi janji. Insyaallah. Sakamampuan abdi. Abdi baris ngalaksanakeun maca Quran minimal sapoe salamar. Siap? Ibu sadayana naon deui nu rek dicana ka Allah.
mulai mau umur geus 60 tahun geus ripuh kalah meuli muning ngeripuh karep batur salat maghrib ini suhun jukut itu juga tidak apa, tapi alhamdulillah ibu sadayana abdi gaduh polisi yang lili, tapi polisi alhamdulillah dia seorang santri itu sababaraha mingon kapengker aya karorompok ngintun tuangan hadirin sadayana cenjang lili acara naon abdi cenah alhamdulillah Pak Haji di tengah-tengah kasibukan buka sabaraha tahun salamar abdi sapoe duges tos tamat Al-Quran polisi tamat sapoe-sapoe cik kira-kira di DBS Mang Uka ce Didin Mang Didin beerah di Oom sangem teh lain agul ku payung butut pun bojo satacana pupus setruk, tapi alhamdulillah setelah pensiun pun bojo 2 minggu sekali khotam Al-Quran sebab cukup maca surat Al-Ikhlas tilu kali sebab itu adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aduh ya Allah, untung kuat ya Allah. Luka dua hadirin sadayana, dengan sholat yang baik itu akan mencerdaskan sosial. Ibu muludan jeung rajaban setiap tahun ada nggak perasaan empati? Naon aya empati? Naon empati teh tah? Empati karunyaan. Ya ibu ya bu, aya nu tuang di rumah makan. Meja kahiji, meja kadua, meja katilu. Sakula warga, sakula warga, sakula warga. Ai jebul teh budak musafir yatim piatu kana meja nu kahiji papa abdi pasihan. Eta kalah diusir. Kan itu pada budak kumal jeung rada bau hadirin sadayana betapa sakitnya anak tersebut. Teras eta budak kana meja nu kadua susuganan, meja nu kadua lebih parah lagi. Dibereh henteu hadirin saya diusir henteu salila-lila budak ieu susuganan kana meja nu katilu. Meja nu katilu kepribadiannya sudah lain lagi. Meja nu katilu barang budak bu abdi nyuhunkeun langsung eta meja nu katilu ka tukang dagang. Bu coba pangmungkuskeun rencang sangu jeung sanguna pasikeun ka budak ieu. Ibu pengajian, ibu sholat, udah ada gak perasaan yang seperti begitu kepada anak yatim piatu? Mata Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, lain umatku jalma anu seueuh sementara tatangana kelaparan. Sok keur naon sholat tapi teu karunyaan ka fakir miskin, teu karunyaan ka yatim piatu. Kalbet abdi Kang, abdi teh yatim piatu. Itu abdi teh yatim piatu. Teu boga apa, teu boga indung, teu boga aki, teu boga pamajikan. Kumaha poe abdi ngan untung eta aya santri ku bageuranana eta santri kos ka bapana. Budak nggak isuk-isuk terus manginyukeun cai, manginyukeun kopi. Sok caina ieu na bapak meni sakola banahanan ngan hanya ka budak leutik keneh ka karek kelas 3 umur 18 tahun. Da mun geus gede barada baruh mah meureun rek dipikiran. Tapi aya eta kena teh cenah. Ieu jeung morosot kitu kumaha. Logor. Biasana sok disaru teh morosot. Yang morosot tuh di jero maksudnya. Di luar mah da make sabun. Tapi alhamdulillah abis sok sana di kantun kupun bojo kupun biang kupun bapak masih enjoy saja lah. Yes gitu aja lah alhamdulillah. Baru dapes galede alhamdulillah hadirin sekalian. Baheula mah kan usia 60 tahun ka anak lamun ngadengen nu maot teh sieun.
Tapi ayeuna mah geus kolot kieu mangga Gusti ang nyangakeun isukan maot ayeuna maot mending isukan. Jadi baheula mardaseun ayeuna mah alhamdulillah dipasihan ketenangan ku Allah hadirin sadayana bade maot mangga bade henteu mangga ida jaa ajaluhum la yastahiruna sa'ata wa la yastaqdimun anger malah dina ayat naon ka walau fi burujim musayyadah maut mah pasti bakal datang sanajan asup karena peti besi maut mah bakal datang nya udah eungap otak empati hadirin sadana ibu sing empati eta tangga malah bapak-bapak sing empati ka para janda eta hadis Nabi armilah teh hadis Nabi di dia aya janda cik angkat tangan janda mohon anu kolot eta mah keur ketua RT dan anu alus keneh eta mah keur ustad sakurunya ka para jana surkang jeung Nabi di antawisna menyayangi terhadap armilah yaitu para janda-janda tua hadirin jana janda muda mah khusus keur kepala desa. Empati yang kedua adalah sholat itu akan membentuk unity, artinya kebersamaan dengan berjamaah. Unity, tayo ibu ku berjamaah akan kuat. Numata kuala tanah jauh fatab selalu ularek berpisah nanti kau adalah akan menyesal. Watadha bari hukum maka akan hilangnya kekuatan. Ramu abdi letik abdi lain TBC tapi turunan. Da kabeh pun biang begang abdi ge begang sebab lamun jalma ngalahirkeun budak akan ada beberapa persamaan faktor genetika. Hiji, faktor tubuh. Indungna lintuh budak nage gemrot. Indungna bergang budak nage pecekrek. Sebab can aya anak pepanting sagede ti kukur. Kedua, faktor wajah. Lamun borojo lalaki sok ngalah ka bapana. Mun borojol awewe sok ngalah ka indungna. Lamun borojol budak teu jiga bapana teu ngalah ka indungna eta perlu dipertanyakan. Saha kira-kira nu milu neun saham. Katilu pagawean aja. Cok lamun indung bapana tukang dagang da budakna ya geus apaleun kana laladang. Pokoknya mah kumaha indung si Atep baheula jago main bal. Ai horeng teh bapana jeung akina tukang main bal pa di Cianjur. Gitu. Jadi mun budak teu leutik geus diajar main bal ulah dicaram. Eta teh faktor keturunan. Mun budak teu leutik geus diajar peperangan, der nyumput ka kebon kawung, ulah dicaram eta calon teroris. Para hadirin. Ngan lamun aya budak teu leutik geus gede bohong ongdo omong doang hadirin sadayana wayahna eta teh calon oknum anggota DPR. Para hadirin sadayana nu sami hadir nu matuk pentingna teh penting pamimpin hadirin sadayana kudu ti pesantren aya mah hadirin urang galakan ti pesantren abdi lain kampanye da can waktuna abdi teu apal kepribadian seseorang ngan dibandingkeun daripada nu sejen hadirin sadayana daripada anu sejen ulah sasaha lah presiden mah urang pilih we mantan gubernur DKI Jakarta rada jujur keun menu keheuleun we siap Insyaallah. Takbir Allahu Akbar. ngan wayahna keur gubernur Jawa Barat da Kang Ridwan Kamil hebat luar biasa seorang arsitek ngan geus ngajaran hadirin sapriode wayahna hayang kapun alo enjing mah hadirin sadayana yaitu cucunya Bapak Kiai Haji Koer Apandi akan mengalangan ibu titip ke alumni di dieu hadirin sadayana mudah-mudahan yang sing tiasa hasil pamaksana amin. Keun benu keheuleun mah. Abdi doakeun jadi presiden Republik Indonesia. Amin. Lamun aya ngaran abdi jeung foto abdi Profesor Dr. Muhsin Ain Sadili Magister Sains Magister Agama pangnyoblos-keun hadirin sadayana. Pangnyoblos-keun khusus ieu urang suka wargi ku abdi disubsidi lah, disubsidi ngan biasana sok wadulisme. Biasana sok wadulisme ngararomong wae bungkul hadirin sadayana
Mudah-mudahan jadi kenyataan. Amin. Amin. Itu jeung cari cing wae atuh jamaah teh lah. Abdi mah paling resep lamun keur ngaji lungtut buriak baralik resep eta. Bapak Ibu mulih abdi wangsul. Ngan lamun cicing wae tah inilah pembunuhan secara pelan-pelan. Yang penting kebersamaan, Ibu sadayana. Apalagi umat Islam sekarang, umat beragama harus bersama-sama. Kuatkan barisan, hadirin sadayana. Punten, itu di sosmed bukan berita, bukan hoax Pak. Orang-orang sipit ramalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sudah hampir menjelma. Sudah hampir 200 juta orang, 200.000 orang itu mereka yang ada di Indonesia akan menguasai pribumi Indonesia. Ini yang paling bahaya. Sampai menyebarkan mereka adalah paham ateis. Bapak-bapak, ibu-ibu, sadayana ormas Islam urang hijikeun. NU bergandeng tangan dengan Persis. Persis tersenyum dengan Muhammadiyah. Al-Irsyad kuatkan persama. Reketek isanajan pereup leutik lamun tadi tonyokeun kanu keur ngaji HS. So, ku kebersamaan reketek ieu pereup esok mun ditonyokeun kanu keur ngaji ngobrol jeger anyir. Pasti kekuatan, maka watadhabar dihukum akan hilang hadirin kekuatan. Unity, silaturahmi, sholat adalah membentuk silaturahmi dengan berjamaah. Aya keneh nutara berjamaah kang ka masjid? Saur Kanjeng Nabi nutara berjamaah duruk imahna. Insyaallah nu ngaduruk lah dihukum. Umi Maktum seorang buta lolong bari jeung teu daman. Ya Rasulullah, ini dorirun baidudar hal rusotali an usolli fi baiti. Abdi teh lolong jabar rompok rada tebih anggang ka masjid. Nah aya abdi teh karinganan kanggo netepan di masjid. Saur Kanjeng Nabi, hal tasmaun nidaa. Nah maneh masih keneh ngadenge adan. Naam ya Rasulullah. La ruhsotala teu aya keringanan keur maneh lalaki nu deukeut ka masjid. Dugikeun Kanjeng Nabi 27 rakaat luar biasa. Matak ayeuna Pak RT, Pak RW wayahna urang disurvei nutara berjamaah urang turu imahna. Moal imah RT pangheulana. Makanya ieu masjid hadirin sadayana luar biasa ieu masjid. Aduh, hadirin sadayana, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama sholata wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Hanya orang yang beriman kepada Allah nu sok ngamakmurkeun masjid hadirin sadayana. Lumatak anu ngamakmurkeun masjid salat berjamaah itu adalah tandanya orang beriman kepada Allah dan hari akhir. Sok anu bertah hadirin sadayana. Komo di Mekah Mukarramah mah ya Allah, abdi keur umroh eta kamari aya mawa jamaah urang Karang Nunggal. Eta keur salat di Madinah tungkul nunggu karpet, sugan teh husu orang mikir sabaraha harga karpet. Ya pernah ditanyakeun jeung Mah Haji tadi teh siga husu da digireun kitu tapi tingali. Loba pisan kenangannya keur umroh mah eta maca surat panjang teuing. Surat Ar-Rahman kan sabaraha ayatan. 33 ayat surat Ar-Rahman. Tapi ka orang Pangandaran mah jamaah abdi kene keur salat lebih ke jelem jogan. Kagigir merenda cager da ka paseup batur. Eta kaharup datang ka hotel teh cenah Pak Haji, tiasa cenah lamun dijinjang salat. Biasa cenah mana eta itu isu ka salat teh kitu nu kaen cakahareut nu katuh Allahu Akbar. Ya kacuak. Ngan mulai cek malaikat rokib atid teh. Eta teh heueuy. Maka ini maka ya Allah. Aturan di Mekah mah gara boro-boro sababaraha ayat hadirin sadayana Al-Baqarah ka 5 ayat teh 1000 dijolong-jongan. Datara biasa di dia di dema imam kulhu deui, kulhu deui. Aya di Mekah teh hadirin sadayana. Tapi eta kantos di Madinah aya nu maca surat
surat Al-Ikhlas Pak. Allah eta untung bertunuh maca surat Al-Ikhlas. Cek di tukang tegas assalamualaikum teh teh balan aing. Tas adan teh dekeun we komat orang raja desa. Tas adan teh dekeun we komat bantu mandi urang eta nangtung komat atuh. Eta jelema aing hoream dieu mah jamaah eta. Tapi da siga nama siga orang Sukawargi. Allahu Akbar. Oh, silaturahmi. Silaturahmi ada saya di masjid dengan berjamaah. Silaturahmi ini buahna dua. Man ahabba isatallahu fi rizqihi wa yansali fa yasir rahimah. Orang siapa yang dah dipanjangkan rezeki, ditebihkeun balai, dipanjangkan umur, jaga silaturahmi. Mata kayak opat anu bakal jadi penghuni neraka, moal ngambil surga. Nomor kahiji al-isyraku billah, nu musyrik ka Allah. Nu kadua ukukul waliden, anu gawe goreng ka inung bapak. Termasuk mitoha, kan mitoha teh gaganti inung bapak. Ngan ka mitoha mah aya syarat, urang gawe hade ka mitoha sote, mun mitohana sok bageur ka urang. Nyai kira-kira mitoha cekekeun. Itu mah aya pertimbangan secara psikologis itu. Abdi ka Mekah nu mimiti teh ka Mekah nu ngawitan teh tahun 85 keun teh nanyakeun ge. Harita udara Mekah teh panas ceuk. Wah, harita mah balas panas-panasna udara Mekah 49 derajat Celcius tah. Lain carita apa? Upami jamaah nyanak daging hayam atah teuneun ngeluhureun batu daku ucing. Nah tahun 85 abdi teh anu ka Mekah panas udara pun bapak teu kabantun pun biang teu kabantun deui tah aya 8 genep abdi wangsul cenah ajang haji hayang diantar ka Mekah cenah ajang haji ceng abdi teu kadu artos bah ka mertua cenah abah boga di mana abah sawah abah we cenah sok beuli ujang haji geus kudu aing teu boga duit ku abdi teh diica we ka tatangga ka Haji Sobari genep kotak Pak di Pangandaran Cijulang pajeng 40 genep juta mahal hari teh ai ka Mekah 7.550.000 tahun 1997. Nah teu bebeja abdi teh kapeun bapak ari juga teh moal nanyakeun ku abdi daftarkeun opataneun boga bati sauposeun cenah boga bati yeuh cenah sabaraha payun ajang haji can aya laporan kumaha mahi henteuna leuwih kurang da kitu kuduna ceng abah mah teu kain tataros nu peryogi abah mah angkat abdi mios nganteur begitu nyajang nuhun mata dipikir-pikir bagja boga mitoha bodoh teh Pak. Nah, jadi lamun rek milih pimitohaeun pilih mitoha beunghar tur bodoh ame gampang ditipu jangan insyaallah doraka. Insya Allah doraka. Nah, malah aya hadis Nabi deui laya dulu jannata qatiun moal asup ka surga jalma nu megatkeun silaturahmi. Urang dieu lamun kahareup teu ngonang abdi deui sadesa doraka kabeh. Naon sababna megatkeun silaturahmi. Ya punten ulah ya ngapeureuy. Silaturahmi, tolong menolong, dermawan. Salat adalah dermawannya luar biasa. Assalamualaikum, assalamualaikum ke kiri dan ke kanan. Ini membentuk kedermawanan, perhatian kepada sebelah kiri, perhatian kepada sebelah. Ayat tadi dia anu beunghar tapi rada koret. Kan? Mana jelemana? Hadirin sadayana. Ingat, harta yang dimakan akan jadi kotoran, harta yang ditabungkan akan jadi rebutan. Harta yang diinfak sodakohkan itu akan menjadi penyelamatkan. Titip pondok pesantren, masjid, majlis ta'lim di dia siapa yang terkaya itulah yang akan ibu sadayana akan menyelamatkan kita. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbah anbatat sab'an sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudhaifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Allah. Ya udud air geus ngahunyud itu. So, mending keneh udud daripada manyun.
perumpamaan jalma nu nganapakakeun di jalan Allah mah ibu nyumang kerajaban ku Allah teh dijadikeun hiji siki tina siki jadi tangka tina tangka 7 dahan perdahan buahna 100 nyumang 1000 kali 7 kali 100 deposito Allah geus sabaraha itu matematika Allah hadirin sana jangan duka kumaha eta matematika Allah mah abdi bade syukuran umroh ka daerah Kuningan Garawangi masih emutan mun kemarin rek umroh abdi teh hadirin sadayana di jalan teh aya nu mamawa proposal di pom bensin kana bapak pembangunan pesantren abdi teh pasihan 10.000 kan kira 10.000 menis eta anjeunna ya Allah didoakeun Faji cenah sing kagentosan deui eta mah takdir Allah panten jika panitia magantian 10 juta panitia di Kuningan 10 juta mere 10.000 ada teh hayaka teh mere 20.000 aya deui balik deui abdi teh aya keneh eta nu mawa pol mere deui 20.000 tapi kayeuna eueuh nanaon si mana orang faktor keikhlasan adalah number one adalah nomor 1 bukan kuantitas tetapi kualitas ibu sadayana aya nu sodako hadisana matak jalma nu beunghar anu koret didoakeun ku malaikat Allahumma ti munfikon halafa wa ti mumsikan talapa Gusti nu beunghar bageur rezekina sing awet nu beunghar koret rezekina sing pejet di daerah Parigi aya nu jumaahan duaan kalaresan calikna teh patugang tukang nu hiji Mang Aman nu hiji Mang Amin di situ we ai Mang Aman banar enog ai Mang Amin tukang baso surung Mang Aman mah di sadayana mawa artosna jalma beunghar 200.000 100.000 salah 2 lamar 100.000-an 10.000 hiji ai Mang Amin mah di tukang kapan mawana ge ngan ukur 5.000 we keur ngeusian kenceleng ayeuna jumahan calikna teh di payun jajaran kedua Mang Amin di tukang anu baso surung ay datang kenceleng Mang Aman nyanat artos rek anu 10.000 aya nu 200.000 modal dihijikeun teu karasaeun eta nu 200.000 teh murah kana karpet kana bujur Mang Aman ay ku Mang Amin disodorkeun ka hareup disangka kudu diasupkeun kapan diasupkeun 200.000 ngana pikiranana cenah hebat eta si Amin tukang baso surung nepi ka ngasupan kenceleng 200 aing ge usaha maju ngan ukur 10.000 da eta dina panasaran dina panto jumahan Amin ka dieu sia hebat naon oh tadi ngasupan kenceleng nepi ka 200 naon eta mah duit Mang Aman murah bah di dunia kene geus dicapit ku malaikat Allahu Akbar titip kenceleng di dia masih jame ya mat titip di dia hadirin sadana ibu bekelan caroge teh minimal 5.000 mah sanes agul ku payung butut abdi sejamaah teh nu hadir teh kirang langkung 200-an 300-an lah hadirin ku 1.000 sewang moal minggu dibukakeun 100.000 300.000 400.000 lumayan mata kayaknya tos saya 250 juta hadirin saya DKM karena dipakai dan ngabangun geus alhamdulillah naik ibadat daripada itulah faktor kebersamaan di sholat akan membentuk kedermawanan paling tidak langsung kepada hati dan langsung direalisasikan dengan pekerjaan sehari-hari mudah-mudahan hadirin sadayana kedermawanan eta akan membentuk kepribadian yang paripurna akibat daripada sholat yang benar. Amin. Sakitu we kan ya abdina geus ripuh. Isukanana deui makanya kahanap teh aya keneh. Kahanapna teh tinggal abqoriyah fikrima dan implementasi melaksanakan sholat yang baik ada 7 dan ancaman orang yang tidak sholatnya benar itu akan ada 2 ngajak teu ditamatkeun supaya tahun hareup menang. Sakitu we urang aos doa babarengan aya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sok sarangan abdi bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli. Allahumma gfirli. Khotiati. Khotiati. Wajahli. Wajahli. Wa israfi fi amri. Wa israfi fi amri.
qadi wa ma anta a'lamu bihi minni Allahumma gfirli Allahumma gfirli ma qaddamtu ma qaddamtu wa ma akhortu wa ma asrortu wa ma a'lantu antal muqaddimu antal muqaddim wa antal muakhiru wa anta ala kulli syai'in qadir. Rawahul Bukhari. Tak ngebaca ge ku ajengan dipasikeun ka ibu-ibu. Asa kitu we heula Kang, ngapunten ka suhun, hatur nuhun kana peratosanana. Ieu ngaradak abdi jadi jag-jag ti rorongkok musugan tarek maot di dieu. Tapi alhamdulillah henteu nya maot teh panyakitna. Tak kitu wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.